Kurang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun naon gitu ngaranna maka samping bebas kula mah deuk mondok we deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji we sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur deuk lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tah kolot. Mang wayab gunaha iwa aja eta batur deuk masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kangjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana deuk ka Semarang deuk ka Kudus deuk ka Yogyakarta deuk ka Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wayabguna iwaja jahannam je sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu kijang dinopak heuy Aisyah ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pengajian ge ki uci cenah kudu cash bae ulah ngadegeun ki uci moal maju sia ngadegeun ki uci mah ortodok ki uci mah ulah ngadegeun geus sia maning kredit bae duit tu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam eta ih anak deuk ka sorga hayang boga beli mobil teh jang zarah jang ngaji lah nek dikeskeun bae ja acara kredit teh haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wayabgunaha iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bangunna nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emas sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan awat bah maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyieun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep hayang aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepang hebat bahasa Korea hebat tah eta nu kos kitu anu make jilbab kos kieu ieu teresep ieu boga minantu kos kieu ieu paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajen teh teu salat pokon mamajikan sia asal modern ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam ieu kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam asana bagi dua bae di majelis ge ieu jahannam kabeh ya Allah ya Rabb ceng saya ngeluarkan motor ke mana ngaji bah ke mana Cilongok ya Allah ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji moal anggeus ku ngaji deuleu pamajikan sia tuh atuh pan sia eta kan kudu dahar kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge ulah ngaji bae abah teresep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah mah teresep wayabgunaha iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum habak kan beuleum daripada di neraka mending ku ari bah sia sok teman-teman
wa yabghuna yatlubuna as-sabil wajah nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh macam-macam segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa segala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan segala rupa ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bejakeun geus kudu muludan wa yabuna iwaja jahanam tah budak jahanam usir habak jangan mokos gitu ya brak usir diusir beneran wayab guna iwaja nu loba jasa ieu mah nu wayab guna iwajana nu mengkol-mengkolkeun nah anak kamu ini cita-citanya pengen jadi apa letik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan jadi apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus. Aduh jadi apa? Masinis aja. Ya. Masinis kereta api. Belum tak kolot. Jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis. Terus atuh naon bedana jeung tukang beca masinis mah. Ngan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang. Ya Allah, ya wayab gunaha iwaja. Ya Allah ya Rabbi. Neng. Ya kakak kieu neng naon jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung nah ieu mah kakak mah deuk adil saadil-adilna pokona mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe di dieu sapoe itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim engke nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun ka jakarasa ku neng di bank ge loba keneh kan duit nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki ger terutama aya janda-janda aya yatim tah karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh jak kakak mah ai soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim kan ayo mere langsung ke yatim makan tuh bagus ayo gitu makan makna dikawin kan jadi yatim nah kan bagus yatim mulai deh celi ayo galedek datetor iya bandek lain nanya wah gitu iya kira-kira ridho dan entah wayabuna ha'i wajah tuh siapa emang hayang meren Masya Allah tapi pamajikan dengan nasihatan kak kula geja nyaho jakula ge santri imah dosa kieu mah geus leuwih ti teger atau kendaraan dia hampir teu kapake duit jaloba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik ku momun 2 kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakang ke berat ka ditu kulang ke teu gilir-gilir eta siap untuk ka neraka jahanam bel tungtung nama tol adena cek awewe emang siapa yang kitu bae dasarna sia man bung wayab guna iwaja udah loba jasa ya mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun walaupun hundek pesantren dipengkolkeun sakola walaupun hundek kes dipengkolkeun kana kredit walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya cara dagang nu bagus mah kieu ya dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi di Islam mah kudu kieu ya dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani dipengkolkeun ku urang ku cara kafir wa yabghunaha iwaja iyalah jelema anu zalim di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan-aturan gitu ham nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah urang deuk ka Kangjeng Rasulullah mampu lain mampu deui lain lalagan tapi kan dihalangan
dihalangan lah kusaha nu ngahalanganna malah bejakeun si eta bae pokona mah. Nah ieu pemerintah urang teh wayabunha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim. Mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika ajan geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asasin bener demokrasi mana buktina wayabunha iwaja. Polisi ya gunaha iwaja, ABRI ya gunaha iwaja, DPR ya gunaha iwaja. Kitu kene pamarentah ya gunaha iwaja, tinggal tunggu we paeh jahanam. Di cenah kiai sok sangeunahna ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae. Supaya sadar doang ieu masalahna. Oh, ja heueuh supaya kitu doang.